10 SMA Negeri 10. Abdi balik wawancara ibu tiasa teu. Enggak. Baru dak abdi dari sarua sama itu. Sama tuh bukan. Abdi teh kelas 10. Ibu bicara naon Bu? Iya, ikhlas. Biasana sadinten geuning sabaraha Bu saharina? Ya, rame mah udah 1000, lamun seminggu 300. Ibu lamun putih. Atuh itu mampunya sehari buat hari Iya, atuh kamu dahar baru dak abdi mah lamun sanggo melihat HP mah itu. Masa gitu ah. Lah ibu buka warung jam sabaraha Bu? Ima ya dak ngawai udah. Jing ya, atuh dak kudu kenjing. Betul. Tutupna ya kerame mah jam 10, lamun jam 8 ge jadilah. Ibu di tahun sabaraha Bu? Geus saurungan nu kieu. Nah, kan sakedap poho ibu ge. Atuh punya poho geus lami atuh, Neng. Nah, tahun 2005 atau 2006 gitu. Itu mah geus lami atuh ibu saurungan nasi kuning ieu. Dulu mah pakai garobah, muter-muter di komplek. Kamu sekarang kerboga apa? Nah, mungkin kita nanti boga tekon galedenya. Amin Bu, semoga warung penduduk ibu bakal rame wae sing tinggal warung ibu nggak boga tunangan ke galade ya Bu ya. Ya itu mah cita-cita ibu itu. Amin Bu, amin. Ya. Nya, tos Bu, ngan sakitu abdi ngawancara ibu, hampura tos ngaganggu waktu ibunya. Ya, mohon tenang naon, Neng. Muhun ya Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.